warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Langkung di payun mangga urang sami-sami nyenggapkeun kasucian mahagung anu tos mapan nikmatna ka urang sadayana kalayan urang biasa kempel dina dinten ieu bari kaayaan sehat wae. Ibu bapak guru rencangan anu kedeu tepangkeun wastan simkuring nyaeta gentie cikaring di kelas 11 di pahiji di dieu simkuring bade ngadugikeun ngeunaan murid anu. Hadirin anu simkuring ditipan dina salah satu contoh murid anu berprestasi nyaeta murid anu namina Afikri Fauzan Rahman anu anjeunna teh asal nanti SMP Negeri 3 Tasikmalaya sareng anjeunna ayeuna kelas 12 namun anjeunna sanes sakola di Tasikmalaya. Anjeunna dina hiji dinten ngiringan Olimpiade IPS tingkat SMP nasional. Alhamdulillah anjeunna teh tiasa lebet ka juara 3 tingkat nasional. Anu mana tingkat nasional teh mencakup seluruh Indonesia. Hebat sanes tiasa ngabanggakeun Ibu Ramana sareng ngaharumkeun sakolana pas menuju kelas 8 SMP-na. Nah, pasti dina hati leutik ka urang mah hoyong sapertos kitu hoyong tiasa ngabanggakeun Ibu Rama sareng ngaharumkeun nami sakolana. Tah kumargi kitu simkuring di dieu gaduh tipsna langsung ti Afikri. Nyaeta anu kahiji urang teh kudu rajin ibadah, kudu rajin ngadoa ka Gusti Allah Taala sareng pampang nama urang teh kudu niat heula. Kumargi lamun urang teu niat heula, tangtu urang teh moal meunang hasil pamaksadan tinu ngabanggakeun janten Ibu Ramana sareng ngaharumkeun sakola. Terus anu salajengna nyaeta anu kadua, urang teh kudu fokus tina pelajaran. Kudu urang teh lamun aya guru nuju nerangkeun, urang teh kudu fokus teu kayak ngoper HP jeung sajabana. Dan deui sumber ilmu teh kudu urang dipilari sanes wae anu aya di sakola nya teh kantor sumber dipake ti guru, tapi urang teh tiasa nyangan ilmu teh ti rencangan di sumber-sumber situs anu aya di nu HP anu dimana ayeuna teh zaman teknologi pasti tangtu urang teh aya sagala sumber wae teh. Terus anu terakhirna anu katilu nyaeta urang kudu butuh dukungan. Kumargi lamun urang teu aya dukungan, tangtu urang teh pasti ngarasa kasepian, pasti tangtu urang teh ngarasa bahwa yen urang teh teu gaduh sasaha. Nah kumargi kitu dukungan paling pentingna mah nyaeta dukungan anu janten Ibu Rama. Terus dukungan anu janten guru-guru anu aya di sakola sareng rerencangan jeung deui doa anu panggung ijabana nyaeta doa anu janten Ibu Rama. Kumargi doa Ibu Rama teh nyaeta piridho walidayah. Nah, ridho Allah teh nyaeta ridho orang tua. Tah, hadirin anu simkuring di mana? Hasilnya kan dina salah satu contoh tadi bahwa kuncina mah aya kanu di urang sadayana. Bahwa urang teh berubah atau henteu eta teh kumaha urang sadayana. Tah, itu urang teh kudu tiasa ngarubah lamun urang teh hoyong keuyeuh ngabanggakeun Ibu Rama sareng ngaharumkeun nami sakola teh kuncina urang kudu barobah. Sapertos paribasana jika racak ninggang batu lambat laun bakal nganudukan. Nah, meskipun batu anu sakitu heurasna lamun tuluy-tuluyan kacakan cai pasti batu eta teh bakal malgo. Da sami wae sapertos urang anu heuras, urang anu beungal lamun lambat laun urang hayang barobah pasti urang ge bakal kabawa barobah anu sae. Hadirin anu simkuring dihormat, mungsak kitu rupina anu cukup simkuring tiasa dinikeun hapunten silih hapunten bila aya kalpatan dina cariosan sareng kakirangan tina kosakatana. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.